Bangsa naon ieu nya? Cek dukun pake selama saminggu. Halabatan Medan yang make-make nu kieu. Kemana sih kamu dewa nyamper tumben? Edan tanah itu ke botol-botol pakai kalung aneh. Naon dia nelekeun bae? Anu keprek wae. Itu bang, maaf bang. Maaf bang, si abang keren ganteng. Maafnya bang. Sok macem-macem kaing. Makeanan ngarankeun edan. Hari poe Jumat pasti anu boga dompet ieu bakal nyusul kana beuti jeng-jeng. Sebelum terlambat dompet ieu kudu geus aya di tempat. Supaya nu boga dompet ieu makin percaya ka Mbah Jarko, dukun si serbaguna. Di dia ya tempatnya. Mbah Jarko, dukun serbaguna jelas. Ribu, kolot medak. Ada. Kuari poe Jumat. Cek Abah Jarkun ulah sampai telat pas bedug tir cokotna. Kuari karak jam 8. Sareh heula ieu. Oh, itu si Jarwin. Kunaon saya tolong buat dong nah modal gitu. Kim, kunaon dia yang modalnya? Lain hayang modal lain, jamang jelma gelo. Lain yang majalma gelo naon maksudna Kim? Jelma gelo percis dong edan, pakai kalung botol. Bener, eta nu kamari ge. Mang dia. Oh, disingsurikeun ku yang kalang udag.
selamat. Kuari kabeh jalan mengarangkeun we dan kaing. Moal endah ki cara nama. Kudu datang di bae kan Abah Jarkum. Nod. Ngomong-ngomong di mana no ya dukun? Atuh lo badukuh mah di kemana baing. Ngeuna ratah keneh. Dukun, lain duku. Oh. Rek naon dia nanyakeun dukun beti kamari. Biasa, pengheras, ulah elek pamajikan. Oh, eta. Ayo wis nyiar, sugan menang. Mudah-mudahan ya Mbah Jarkum aya. Assalamualaikum. 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 Kemana nih Mbah Jarkum? Wah nembalan. Ya aya. Mohon, Pak. Contohnya, Cing. Baru jelek, Pak. Geus ke radio. Geus diuk bae ge. Enak. Biasa, Bah. Masalah anu kamari teh eta, Bah, rada aneh. Aneh kumaha maksudna? Aneh bae, Bah. Di kamari sampai ka poe ieu, loba nu ngarankeun nu edan sabarang make kalung ieu. Eta atuh ulah aneh. Ngaranna ge eta gogodan. Cobaan. Namun dia kuat mah kana gogodan. Anu eta insya Allah bakal diijabah. Kudu mah teu kuat, Bah. Mun bisa mah hayang nu cer siap mayarat mahal ge. Oh gitu. Gampang. Hari dia siap mah. Kuari dia ilu jeung aing. Kemana, Bah? Ulah katanya. Kuari berangkat jeung aing. Hayo. Baju lah, Bah. Jen. Sekarang apa? Dompet mestimu. Kuari hendak ke Abah Jarkum, mulangkan ubar. Mau coba lagi cari guna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana Abah Jarkum nak rehek ya? Waalaikumsalam. Abah lagi ngantar jarah. Oh, tinggal gitu mah bejakan tadi. Bang Jali ka dia gitunya. Hendak mulangkan ubar. Oke, yuk. Mun bang. Bah, kemana nih jalan serem amat? Ayo beh. Udah loba mang. Yang lakukan itu dia. Ceng baju aing. Serem. Wah, Iya keramatnya ya. Nah, kuari dia diuk di buri. Beremkan matanya. ya, Bah. Bah, segera lagi. Dia ngerasakan sesuatu entah. Ente, Bah. Yakin ingin ngerasakan. Tapi bau nih, Bah. Ulah kaget.
Eta madat tuh. Ngadat. Oh, Banyak dia memadat. bener bah. Nyaho orang. Ajus aing goblok. Kuari buka mata dia. Siapa? Nah, tadi abah geus menta palamatna. Cek dina pituduh mah. Terus kumaha cenah bah? Iya pijodoheun dia. Allah geus paeh ti orok, paeh ti orok, ti orok. Jawab tuh kalau serius anjing. Action. Tidak cok. Action. Non dia nelekeun bae. Action. Action. Jelema gelo percis. Aneh sih. Action. Jelema edan make kalung pakai Action. jelema gelo yang nu edan percis ya. Aneh ka bawa bete. Tidak. Adik gue goblok. Guys. Syuting episode 4. Kemudian itu penyakit matu. Ripuk jalan lagi. Asli naik waktu. Naik dukun dan. Halo guys. Jangan lupa Subscribe. Like dan komen di bawah. share-nya goblok. Oke, terima kasih. Dukun Lintu penyakit. Nah, tuh. Semoga Anda terhibur. Ada channelnya. Hah? Anu nggak subscribe? Berapa tonton video nah? Like, share, komen di bawah. Anu tuh jangan subscribe lah. Tombol loncengnya, supaya ada video baru datang notifikasinya. Assalamualaikum.